sini mata. Kekejohan mulut gede ini. Wah, padahal sesorok kojo orang itu. Kurang ajar prima di pahan. Wajib siap. Ada menang asa pada wajah. Kurang ajar satu mati pada iya. Edan bebas. What? Tuan sia letih. Dia ngapain letih koklok sini? Kurang ajar. Yang pernah pakai telsion. What's up? What is? What? Datang nerak sangat demam. Bener si Bima Tenging gede tenaganya. Sakit itu dia kapung ku para prajurit itu racun gitu. Luar biasa si Bima, tapi batur bisa gitu ka aing mau bisa nanaon. Ya mudah-mudahan. Cik sia lamun sia teh di tukang teh ngomong. Di tukangeun aing teh batuk-batuk si teh. Dia celebok ke ngomong gitu. Nah, di mata ngarerewas. Lain teu ngarerewas, da kabeh gitu rewas. Ningali lamun nepo maneh mangan maneh, aing keur ngalamun sia ngomongnya heueuh ngejengak. Emang baheula ku paraji teh digebrag. Lain urusan digebrag. Ya, sanajan digebrag, aing urusan keur ngalamun tong boro aing ngomong, aing ngaliwat rewas. Kau batuk sia. Namalang kadungan teh sia. Bina-bina teuing jurig teh sia. Ya bawaanna jurig dununganna bener wong. Kasya dibutin rebo teh. Hah? Nyebutkeun rebo kasya. Kasya. Dikepret sebuah jadi tapi saya ngelawan ada dikepretnya nyeri yang ditakis balik-balikkan siya ngomong teh tadi balikkan mah tutup tapi kamu elek itu siya ngomong teh goblok yang di Batang omong lebih ada yang ngejual 5 baingan kontrak wae itu siya mah
gitu siapa gitu. Udah tidak cing. Bima. Leka siap. Udah beda ting mana memilu goblok cete. Memilu mah menutur ke sorangan. Sakira-kira mereka ganggu kain mundur sia. Rek ngaguna panabi teh ngabantuan ari Gusti. Ngabantuan saha? Gusti. Sok lamun Gusti kacanir bang tanah, di mana ngabantuan anak. Kiraanan si Bima Bima. Aduh. Wasiwani we. Ya, aing ya kurang ajar. Utang pati ya, aing kecantilan ya. Ngamuk aing ya. Kenangan cerita tadi. Aisyah rinci bener. Kumaha sih mamang kieu teh bal lagi. Aisyah namalang wae kandungan teh. Dipecat sapoe. Gampang dipecat mengalamar deui we. Oh, kan mau diterima. Wah, ini mana? Dapatin mana nabi bakal panggil jeung Gusti. Aduh, ampun ya. Bukan nyedek-nyedek gitu sih teh. Bima. Anjeun lalaki. Uring lalaki. Pada nikah cinta ka diri Ini bener surat itu. Waduh. Nah, abi mah bisaan. Cik, lagu naon deui bisa. Wah, udah masih lawan aku bisa abi mah. Itu lang layangan nu pegat kapakan. Di langit lenglang lepung oleang. Kasih nu menggaran nahata kahundang. Sok repna. Salira ayana di mana? Hati langit dan salira Allah. Jadi. Benar cik aing menurut lagu. Lagu Lagu naon? Gala-gala. Oke. Nah, kumaha gara-gara teh? Siapa ongkoh oke. Napoho deui atuh? Gede kini telah kembali. Oh, no eta. Terus deh mulak. Ini telah kembali padamu kasih. Setelah lama lu tinggal pergi. Aku lagu sepuai. Di sini patil kulele. Aduh, halus. Cing aing mah hayang ngalagu eta naon teh lain santolo nu gitu. Ayo eta nih. Sancang. Lagu sacang. Salang-langan pakidulan Garut. Bener. Apa tuh? Ombak basisir ketir dina waktu eta. Sayang halang kakarang gajah loska terjontor sancang. Ya, Cenah cek beja baheula aya nagara sancang Pakuan Pajajaran katelana Prabu Siliwangi eta nu jadi rajana sakti mandraguna. Luy. Bade diislamkeun anjeunna nuju sibuk. Lay. Lagi sih teh.
Lagi gitu mah. Mane Islamkeun anjeunna alim diudak putrana Raden Kian Santang hilang di lawang eta hilang di lawang eta sancang saneam teman Kasurupan naon dia? Bayawak Wah. Oh, sebenarnya bayawak. Ada sih. Ada beng mau. Benar kan jadi timu euy. Gede rekam ku aing. di mana? Pabrik tahu. Mana pabrik tahu kain teh. Hei, Bima. Kurang ajar hepar denawa. Iya. Aya kapung si Bima kabong. Wah, ya banget si Bima yo. Nyawa Jagger buta-buta di mana datang siakai mainnya teh Bima heuh tinggi kurang ngajar geus mina profesi Bima mina profesi naon jadi petani naon geuning eta mama walu lain walu gitu gada gada oh sama kurang ajar si Bima di kodaran paling wajib setan tadi warah ku pasia goblok eta teh bosi bakena kana sirah mejang ngar aing kurang ajar sia geus rasana wat amuk-amukan gitu hei Durgalapati kumaha ieu para buta-buta geuningan teh eleh aya kapung luar biasa hei ulah dibere omer hayang kapung kurang ajar oh iya
ajar siapa dia bangsat lamun maneh lalaki langit dalangan juagan tadi siapa datang ademang goblok. Hei. Lagi mana sageditnya ayam nyokanyutna sageditnya. Siapa kumaha pikiran teh ka mana karep Ya di lain sageditnya rada lohong kumaha itu gede mana. Oh. Sapanjang aing tiba heula cicing jasina can pernah aing ngalipeungeut jiga sia. Bangsa naon sia? Ngenakeun bimakaran kaula Durgalapati. Di mana sia? Kaula tangan kanana Prabu Duryudana. Jegarna si Duryudana. Benar? Ini gede sorangan lo. Nanti notik ke sorangan. Oh, beda lo. Oh, itu sorangan. Wow. Beba, untuk apa? Kurang ajar Syabatur bisa kasalan tapi aing. Apapun wani marang aku. Siapa kumate cepet itu saja. Itu si Bima gede sorangan. Apa dulu teuing atuh? Ayam lurutan. Tapi ka kiamat yang mah becus anjing. Itu beda peta suara sih teh. Beba, untuk apa? Wayahna angin balik terbalik angin mata paragat nyawa kuai. Sia kuai dipaehan. Iya, dipaehan kuai. Maneh tega lara Bima? Aku sing tega. Pati? Aku sing tega. Aku ini sing tega. Cemakengi anjing. Sing yang wungkul. Oh, sing ada ngisi. Tapi ngisi, walau. Ye sia, lamun bener angin lalaki langit telangan jagat. Siapa pandai? Oh, silakan ayo. Ada ayamnya, kita si ayu. Jempet aja tak kumaha, biar nanti lain manto. Dalieur kain lagi goblok, benar-benar teuing. Naon maksudnya? Sirah teh dipajang. Karena itu anak yatim piano. Ya tuh. Wah, ayo piano itu boga grup elektron. Bila-bila teuing anja bongkana bawahan, ya ka bawahan teh lah kitu euy. Bila-bila teuing nya da aya bawahan tapi tong ditu-ditu teuing, da kada mah aya atasan da baru bawahan mah. Mau harga diri kau teh ojo dome di dinya, teuingnya. Bila teuing gaing teh. Ya, dengekeun bu ente, Bro. Aduh sakarungan. Wah, aing main kecil teh aing putus hubungan antara hubungan dengan anak buah. Aing pindah. Ke mana? Aduh, aing pindah. Cicing dia aing tenang dulu. Aku mendukungmu Bima. Ayo Bima, aku mendukungmu. Kamu idola aku. Bima banyak foto. Foto aing. Garso. Sok, Bima aing maka dia. Kade sia. Mau mending mana ka dia sok mending mana ka dia. Nah. Dengekeun mending pindah ka dia. Oh nah. Ya, di bahola ge dalang bahola nepi kain ada belakan sama eleh wae. Adio, eleh wae dua dinya mah mending oge.
Ayo. Tesudi. Bodoh juga mah. Bodoh, aing ngujana, aing bukan macan perang monang. Kurang ajar Bima maju. Bima podaran ya tuh mah. Ya, saya teh meleuwih 50 bina sih teh. Leuwih we disalawe wah gitu we. Ngejar ben gitu dah. Ye, kayaknya hosya, lamun bener laki-laki kana jagat. Geus waktuna. Geus waktuna. Geus waktuna. Mane pae. Mane pae geus waktuna. Hey 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 Selera kebayang katur tahajud dia nyanyi ayo. Terus waktu. Bin, kamu tuh Bin. Kami nanti CS orang Bin. Dah teman kita kan temenan dong. Jangan sekali-kali kamu menyakiti hatiku nanti aku kena lagi ke sana. gue tuh. Jangan gitu Besti. Salah bau. Si Aji. Kurang ajar maju. Iya. Ini si Bima lupangan. Jago gede gitu lah. Esok aing mau ngejanggu gede gitunya. Aing cita-citanya. Alah, mau awet tadi Aisyah. Dijingjing we, memperbaiki keturunan. Mata kain jangan gede teh aing bisa payu. Ngalamar ka sasahat teh leuweung daek kentong boro jelema entok nolak aing. Ajar Bima maju sok. Edan setan siap. Punja. Rahasia. Cek aing naon. Lakeun jamaah leh wae. Kabejaan aing. Wala. Wala. Itu hebat kali itu. Anjir, udah. Wala. Balik. Hebat maneh Bima luar biasa. Sakitu mah muji ai. Kakara tengeulan nepi ka leneng kana sirah ieu. Kurang ajar sia maju di Bima. Gua kapok sia. Pernah stiker sayang tumampar. Iya dong. Malung gitur galapati tutung wong samanea. Saktina manggulang-mangguling. Kasakti yang nama pakan para dewa di sangat suata palumanten bayar-bayar. Kata iya Bima barang badai gabruk dari iya Durgalapati. Dicabat dadana ku iya Durgalapati Bima. Nepi kamu ledak dadana tutung. Lami-lami iya Bima ngebul kaya anana jadi arca. Jadi patung ngemasing patit temekaning perlaya di tengah alun-alun negara Astina. Orang-orang Astina Kurawa Surakambal hambalan ningali Bima mati ngadeg jadi patung kayana. Iya.
Oh iya. Oh iya. Hidup Durgalapati. Hidup Durgalapati hidup. Hidup. Si Bima jadi aja betul. Duluan aing gitu. Ganeng anjing. Itu si meuleuy salawe pindah deui goblok coba. Kurang ajar. Si Bima mati. Jadi aja betul. Hidup Durgalapati. Luar biasa hidup Durgalapati. Prabu Duryudana nepi ka surat. Bingah Amarwata suka bingah kagiring-giring ningali si Bima kiwari parantos maot. Luar biasa salira dengan angkat jempol sadayana kasalira Durgalapati luar biasa. Karasa koplok. Durgalapati aing. Hah, gede hulu. Kurang ajar, sia wani-wani ka urang-urang Kurawa sia dibebebekeun sungut teh ku aing. Nuhun Durgalapati nuhun. Pasihan anugrah anjeun ku Prabu Duryudana Jakapitana Raja Astinapura. Tah, tong kago. Ulah kapalangnya bela. Naon teh ya? Da pasti ari si Bima teh boga dulurna teh Pandawa. Lanceuk si Bima ngaranna Yudhistira, adina si Bima ngaranna Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Ari Pandawa biasana lamun hiji di loga hala anu opatanna teh bakal dendam. Da jahat Pandawa mah tuh. Jadi tah eueuh deui carana sameme lanceukna jeung adina ka dieu wayahna Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa sanasibkeun jeung si Bima. Paehan ku anjeun. Jadi Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa kudu dipaehan. Paehan naon buruhna? Hah? Wani piro? Wani piro? Iya. Kumaha lamun gaji ditaekeun teu hayang. Geus cukup gaji mah. Dibere fasilitas anu sanes teu hayang. Dikawinkeun jeung awewe nu pangeulisna di nagara loba. Geulis aing ge. Naon atuh? Kumaha ieu mah lamun eta Amarta, nagara Amarta lamun Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa nasib jeung si Bima nagara Amarta pikeun ka kaula. Keun bae jadi bawahan Duryudana tapi di eta nagara kaula nu jadi rajana. Kitu ya, deal. Sok. Leres, deal. Hayangnya ho. Leres, sok. Make jeung teu leres ya Duryudana kumaha kaula. Saur kaula AA, saur kaula BB. Ayeuna anjeun rek maehan Pandawa asa eta nagara Amarta dirajaan panjen pek. Satuju kaula. Leres teh, leres. Meningeuna. Ngeunah mening kana ati jadi raja Amarta. Bener Gusti Patih. Laras iraha kaula ngabohong. Hah? Iraha kaula julid eta nagara Amarta peker anjeun asal Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa dipaehan ka dieu. Jadi di mana eta jelema ayeuna? Ayana teh di Wirata. Wirata, laras. Iya, beres. Lamun kitu ayeuna ini ke Wirata. Takuan tingali eta opatan ae kualitas.